bari anu dingaranan musaddadna kudu dibangetkeun dina macana dibangetkeun teh eta make tanaga sing aya beda jeung lian musaddadna hurufna teh aya 20 genep salian mim sareng nun masing tetep tawallaitum didinya aya iya anu disukunkeun bari samemehna dipatahkeun naon namina teh harap lin naon ari lin teh leuleus maksud leuleus teh kumaha teu aya kahesean kana letah nalika dibacana huruf lin sadayana aya 2 nyaeta waw sareng iya anu disukunkeun bari samemehna dipatahkeun ngan harap lin terkadang sok jadi mad lin dengan syarat sabada harap lina aya sahuruf bari naon bari dibarisan di dieu sabaraha huruf sabada harap lina aya 2 huruf atuh moal jadi mad lin sanajan diwaqofkeun sareng qaidahna walainu min halya wawun sakana inin fitahun qabla kulli angkana huruf lin teh aya 2 sadayana wau iya lamun jabar numaina tawallaitum illa mimpai mayunan hamzah naminate izhar syafawi naon ari izhar teh jelas naon maksudna jelas teh teu ngangeunah anu panjangna 2 harkat naon ari syafawi teh hartosna bangsa biwir pangna disebat syafawi sabab mim teh kaluarna tina biwir 2 anu sok disebut bangsa biwir bahasa Arabna syafawi sabaraha hiji hurufna izhar syafawi teh aya 20 genep tegesna mah huruf hijaiyah anu 28 dicandak 2 nyaeta mim sareng ba sareng qaidahna wasalisul izharu fil baqiyah min ahrufi wasamiha syafiyah katiluna izhar syafawi hukumna nyang hareupan huruf anu sakantuna nyaeta ulah sin atuh nyaeta ta sa jim ha kha dal sareng zal ra zai sin shad dad ta ta kudu apal dha ain ghin fa qaf kaf lam nun jeung wau ha hamzah iya ka masing timur iya nya
sanes ya tapi iya sanajan asli nama yaun eta teh nya. Hiji deui wahdar ladawawin wa fa'an tahtafi li qurbiha wal ittihadi farifi mimpae idharkeun sing risi pisan kana wau jeung fasa bapa deketan nu padeket manya eta fasareng mim anapon wau ma samakhraj sareng mim illa il musaddad la mad asli atawa mad tabi'i qoli mad asli atawa mad tabi'i qalilan mi tanwin mayunan mim naon idgham ma'al gunnah tadi ge entos nu tadi mah hurufna teh naon nu tadi mah mana wawu nu ayeuna mah mim ya. Macana ngangegunna qalilam minkum nun pae mayunan kapna minate ikhfa abad naon ari ikhfa teh samar naon ari abad teh leuwih jauh naon nu leuwih jauh teh huruf ikhfa abad sareng nun mah tina tungtung letah huruf ikhfa abad didinya naon hurufna kaf di mana kaf mah di mana tina puhu leta ka tina puhu leta sabaraha hiji hurufna ikhfa abad teh aya 2 nyaeta qaf sareng kaf ikhfa teh termasuk hukuman nun pae sareng tanwin nomor sabaraha nomor kaopat hurufna ikhfa sabaraha 15 nganu 15 dibagi ti 3 hiji ikhfa abad 2 ikhfa aqrab 3 ikhfa ausat ikhfa abad hurufna 2 nyaeta qaf sareng kaf ikhfa aqrab hurufna 3 nyaeta ta dal ta nu katilu ikhfa ausat sabaraha hiji hurufna 10 naon wae nu 10 teh jim sin dod sod zai sin terus fa dha za ta